geningan disebatkeun kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, sakur daging nu jadina tina harta haram ya, maka nu paling pantes dawuh Rasul nu ngancik dina eta daging teh seuneu nyereces di jero teh seuneu teh dina tulang seuneuan, dina urat seuneuan, dina daging seuneuan, dina kulit seuneuan, dina bulu seuneuan, dina buuk seuneuan ya, dina kuku seuneuan, pinuh ku seuneu, lain seuneu ti luar seuneu ti jero, dabongan waktu di dunya sok ngadahar harta anu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairati warrahmati wal barakat wal futuhati wal munuhat wal anwar wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwana wal ghufran wal nasra wal yusra wal sitra wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wassalamata wassa'adata wal karamah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah wassalaha wal falaha wan najah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa salamah wa sa'adah wa karamah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyir rahmah sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yaqulul mufassirun ma'na ahlal ilmi ma'na ahla dzikri ay ahlal ilmi. Para jamaah anu mulia, oge sakumna anu ngiring ngupingkeun kalayan niat anu agung, niat nyar ilmu anu manfaat, niat zikir berjamaah, sok sanaos ngalangkungan media sosial streaming di mana bae ayana woh nu caket woh nu tebih. Wabil khusus anu kurang sadayana
dicintai, dimuliakeun para ulama, para habaib. Anu muga-muga sadaya para ulama, para habaib ku Allah diraksa tina sagala rupi kaawonan, dijaga ku Allah tina kajahatanana makhluk nu jahat, ditebihkeun ku Allah tina sagala fitnah, tina sagala panyawat sareng wabah. Oge muga ku Allah ditambih-tambih darajatna, oge muga ku Allah Ta'ala ditambih-tambih cahayana, asrorna, barokahna. Oge muga-muga urang sadayana sing pada kenging limpahan barokahna para ulama-ulama Allah, para habaib dzurriyyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga urang pada kenging cahaya-cahaya sareng asrorna marantenanana, oge madad-madad marantenanana. Oge moga-moga urang sadayana sing kakelek kasangkeh ku marantenanana, boh di dunia, boh di alam kubur, boh di akhirat. Anu kalintang dikhususkeunana dina ieu majelis anu agung nyaeta keluarga besar Sohibul Haul, Al-Alim Al-Fadil, salah sawios ulama Allah, salah sawios hamba Allah anu saleh, anu unggul, anu ku urang sadayana dihaulan pangersana Mama Ajengan Wes Husni bin Mama Ajengan Amir Samsuddin. Rahmatullah alaihi ma rahmatan wasi'ah tammah wa radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa nafa'ana bihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Oge tehilap aparat pamarentah di ieu wilayah sinareng para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, keluarga besar MUI, keluarga besar Nahdlatul Ulama, oge para ahli-ahli majelis ta'lim di berbagai daerah anu ngiring hadir ngiring ngupingkeun, para ahli-ahli masjid-masjid di berbagai wilayah anu ngiring hadir dina ieu saat, dina ieu gempangan nu kalintang agungna. Urang sadayana patut syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur anu teu aya eureuna, patut bunga dina hate urang sadayana, bunga anu teu aya tungtungna, patut muji ka Allah Subhanahu wa ta'ala kulantaran sugrining kasayan Allah ka urang sadayana, kalawan kasayan anu teu aya akhirna,
oge kasayan anu pang istimewana tatkala Allah subhanahu wa ta'ala naburkeun kasayanana kasadaya ciptaanana dikawit Allah nyiptakeun jasmanina ruhanina lajeng Allah ta'ala minuhan segala bubutuh jasmanina ruhanina makhlukna oge Allah ta'ala minuhan kahayang jasmanina ruhanina makhlukna Allah ta'ala nyayogikeun warna-warni fasilitasna boh fasilitas ruhanina boh fasilitas jasmanina Allah ta'ala ngawujudkeun sadaya faktor-faktor penyebabna Allah ta'ala nyiptakeun sebagian makhlukna pikeun ngurus jeung ngatur ka sebagianana deui Allah ta'ala nyiptakeun mang pirang-pirang alam Allah ta'ala nyayogikeun mang pirang-pirang tempat Allah ta'ala nyiptakeun mang pirang-pirang waktu Allah ta'ala nyiptakeun mang pirang-pirang jihad anu ieu sadayana keur kaperluan makhlukna tapi urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan anugerah-anugerah teh jauh leuwih loba tibatan anu ku Allah ta'ala dipaparinkeun ka ciptaan-ciptaanana nu sanesna umumna ciptaan Allah oge Allah subhanahu wa ta'ala maparinan pirang-pirang anugerahna ka urang sadayana eta leuwih istimewa leuwih hade tibatan nu ku Allah dipaparinkeun ka umumna ciptaanana naon anu jadi leuwih loba jeung leuwih hade malah abadi kasayan Allah ka urang nyaeta tatkala Allah subhanahu wa ta'ala nganugerahkeun iman sareng Islam ka urang sadayana lain ukur ka urang wungkul tapi oge ka kulawarga urang ka inung bapa urang ngareret urang kaluhur karuhun urang dulur-dulur urang guru-guru urang murid-murid urang rurat reret ka katuhu ka kenca ka hareup ka tukang tatangga baraya urang sobat-sobat urang Masya Allah kacida seueur pisan anu ku Allah ta'ala dipaparinan anugerah iman anugerah Islam
Anu mana anugerah iman anugerah Islam adalah anugerah anu mangrupikeun bibit buit anugerah-anugerah anu sanesna anu tohaga nu pohara nu teu aya tungtungna. Tatkala umumna makhluk Allah Ta'ala dipaparinan anugerah teh dibatasi nepi ka maot, dimana geus maot maranehanana ku Allah teu dipaparinan deui anugerah, malah lain ukur teu dipaparinan anugerah. Bangsa jalma bangsa jin anu teu dipaparinan anugerah iman jeung anugerah Islam ku Allah Subhanahu wa ta'ala malah ditibanan siksaan warna-warni kanyeri kapeurih. Na'udzubillahi min dzalik. Warna-warni kagorengan, kasieun kakeueung, kabingbang karaguan, kabingung kasusah, anu karasa ku jasmanina karasa ku ruhanina di ujung rambut nepi ka dampal sukuna di luar nepi ka jerona kabeh pada ngarasa kanyeri eta kapeurih eta. Na'udzubillahi min dzalik, muga urang sadayana ditebihkeun tina eta siksaan. Anu ieu siksaan anu diabadikeun ku Allah. Timimiti sakaratul maut ku Allah Ta'ala ditibana siksaan. Tuluy nepi ka alam kubur, di alam kubur nepi ka kiamah disiksa. Dina poe kiamah menang siksaan deui warna-warni pakewuh anu tohaga anu pohara. Lain sapoe dua poe tapi mang puluh-puluh ribu tahun. Nu pada akhirna geus mang puluh-puluh ribu tahun menang pilara menang siksa di mahsyar. Pada akhirna dibalang-balangkeun ku para malaikat zabaniyah karena jurang neraka anu pinuh ku siksaan, anu pinuh ku panyeri kapeurih, alam anu pinuh ku seuneu, terus diabadikeun ku Allah dina eta neraka na na'udzubillahi min dzalik. Timimiti sakaratul maut teu manggih deui nikmat, teu manggih deui kagenah, teu manggih deui kabungah, teu ngalaman deui senyum komo seuri. Na'udzubillahi min dzalik. Da ieu nasib anu ku Allah ditakdirkeun. Kasakur manusia jeung sakur bangsa jin anu teu dipaparinan anugerah iman anugerah Islam.
Tapi jalma anu ku Allah dipaparinan anugerah iman anugerah Islam pon kitu deui bangsa jin di alam dunyana sarua bruk bre jeung kafir pada menang nikmat. Alam dunya ieu ku Allah diciptakeun jeung saeusina mangrupakeun nikmat keur ahli bumi ieu rejengan. Rek mukmin rek kafir rejengan. Caina taneuhna seuneuna hawana angina caangna poekna panon poena bulana bentangna tatangkalan dangdaunan bubuahanana sato hewana oge warna-warni nikmat anu sejena anu dinikmati ku alam jasmanina nu dinikmati ku alam batiniyahna waktu hirup di dunya. Mukmin jeung kafir eta kabeh kabagean rejengan. Walaupun secara kuantitas teu sarua tapi kabeh kabagean. Lah jalma-jalma nu dianugerahan iman nu dianugerahan Islam ku Allah nu iman Islamna kabawa maut muga-muga urang sadayana iman Islam urang sing kabawa maut. Tatkala ku Allah subhanahu wa ta'ala dilepas dunya ti jalma-jalma nu beriman, segala kenikmatan dunya dicabut ku Allah. Jalma-jalma anu ku Allah dianugerahan iman jeung Islam lajeng ku Allah ta'ala dipaparinan deui kanikmatan-kanikmatan anu jauh leuwih hade tibatan dunya. Mimitina tina sakaratul maut walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun wa abqa. Mimiti hukum akhirat tina sakaratul maut walaupun can nepi ka alam akhirat dina alam barzakh, tapi di alam barzakh aya sawareh hukum akhiratna. Tidinya geus manggihan khairun anu leuwih hade tibatan anu katarima di dunya tina warna-warni kanikmatan, kapangkatan, kahormatan, kabungah, kaindahan-kaindahan. Ieu manggihan khairun tidinya manggihan. Bari tengah garap heula faktor penyebab. Sabab faktor penyebab ku Allah diputuskeun nalika roh geus nepi ka lak-lakan, sagala faktor penyebab diputuskeun ku Allah Ta'ala. Engke mah tina mimiti roh di mana nepi kana lak-lakan nu aya teh adalah akibat. Faktor penyebabna diputus ku Allah.
Sehingga segala kanikmatan teu make deui faktor penyebab. Beda jeung di dunia. Di dunia mah urang teh kudu capek ngagarap faktor penyebab nikmat, ngagarap faktor penyebab pangkat, ngagarap faktor penyebab kabunga, warna-warni, ya, anugerah. Urang kudu ngagunakeun akal pikiran, urang kudu ngagunakeun tenaga, ya, urang kudu ngagunakeun harta, urang kudu nyita waktu. Kitu di alam dunia mah. Kafir mukmin sarua. Sarua. Di mana engke roh geus nepi kana lak-lakan kabeh faktor penyebabnya diputus ku Allah. Engke mah tinggal akibat wungkul, mata kaya bahasa wal akibatu lil muttaqin. Akibat ieu keur jalma-jalma anu takwa. Tegasna akibat tina iman, akibat tina takwa, tina Islam, tina ihsan, akibat tina kumaula ka Allah, akibat tina ngalakonan perintah Allah, ngajauhan larangan Allah waktu hirup di dunia, akibat tina ngagidig urang nyiar ilmu, mikir, ngapalkeun, memahami, ya, tuluy ngamalkeun ilmu Allah. Geus kitu tuluy urang nyebarkeun deui ieu ilmu ka papada jalma. Urang ngadidik jalma-jalma kalawan pendidikan keimanan, pendidikan keislaman, ketakwaan. Nah, ta ieu adalah faktor penyebabna. Ieu adalah faktor penyebabna keur jalma-jalma anu mukmin, anu iman, anu Islam. Nah, begitu roh nepi kana lak-lakan, ieu faktor penyebab geus teu diperlukeun deui. Salat teu diperlukeun deui, puasa, zakat, haji teu diperlukeun deui, nyiar ilmu, dakwah, tabligh teu diperlukeun deui. Naon bae warna-warni ibadah teu diperlukeun deui, diputus ku Allah. Tinggal naon? Tinggal akibatna, wal akibatu lil muttaqin. Tinggal akibatna wungkul. Tegesna akibatnya buahna. Buahna dirinya ditinggalikeun jalma dina waktu sakaratul maut kana warna-warni nikmat, warna-warni keindahan-keindahan, sehingga ruh dirinya ajol-ajolan hayang buru-buru keluar, sehingga nyerina sakarat leungit kabius ku warna-warni nikmat anu katingali, nu kadenge, nu kaemu, nu karasa. Masya Allah, engke mah nu ngarasakeun nikmat teh, ya, lain jasad wungkul, tapi jasmani ruhani kabeh ngarasakeun nikmat, seperti nu ngarasakeun siksaan. Jasmanina ruhanina pada ngarasakeun siksaan pikeun ahli siksa. Malah anu ayeuna di dunia buuk urang eueuh rasa, dina kuku urang eueuh rasa, tangke mah ya, buuk bakal ngarasa nikmatna, kuku bakal ngarasakeun nikmatna. Ladang ngagidig ka majelis ilmu ngariung seperti ayeuna kieu, ladang salat, puasa, zakat, haji, ladang maca Quran, ladang maca sholawat, ladang ngucapkeun kalimah thayyibah zikir, ladang urang dakwah, tabligh, ta'lim, ladang silaturahmi, ladang nyieun kahadean ka sasama, ya, ladang
nulungan sasama, ladang ngalongok nugering gitu kan, ladang ngurus anak yatim, ladang naon bae warna-warni ibadah ka Allah, najan sakaprul apu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tangke maya bakal ketingali, kema maya bakal karasa buahna teh kitu. Allah Ta'ala moal nyepelekeun karena amalna sahabai hambana anu beramal najan sarbuk samerang bulu moal disepelekeun ku Allah, moal leungit moal leungit moal ya. Di mana ia amal kabehanana disangakeun ka Gusti Nu Maha Suci, ikhlas karena Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Nu aya diaranjeun kabehana ge bakal sirna ngan anu disangakeun ka Gusti Nu Maha Suci, yakni pengabdian anu ikhlas karena Allah nu didasaran ku keimanan anu sahih, lajeng oge sabada eta didasaran deui ku ilmu anu sahih, lajeng tadinya dibangun niat-niat anu sahih dibarengan ku ikhlas karena Allah, maka najan serbuk samerang bulu bakal dawuhan Allah bakal langgeng eta mah, bakal langgeng. Najan dina ati urang sakoleh nyai eling ka Allah, najan lisan urang ukur saucap nyebutkeun jenengan Allah, ulah dianggap sepele, kadetong dianggap sepele. Eta bakal ngajangelek ke jadi warna-warni kenikmatan, jadi warna-warni anugerah, jadi pangkat anu luhur anu urang ayeuna mah di dunia teu nyaho di mana pangkat si A, di mana pangkat si B. Nu tukang salat jeung nu tara salat teu katingali pangkatna di mungguh Allah di mana atuh, tapi engke mah bakal ngajangelek. Si anu pangkatna kopral, si anu pangkatna jenderal bakal katingali dia. Nu ayeuna urang teu ningali, urang teu nyaho. Pangkat si A jeung pangkat si B teu nyaho. Engke mah ieu bakal ngajangelek, bakal ngajangelek. Allah tah gitu didinya sakabeh jalma anu iman bakal manggihan benerna nu didawuhkeun ku Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Nya geuningan dikubur mun bau jadi ngadak dumadak boga taman nu di dunya mah imah ge ukur satalapok jengkoa ya. Masya Allah barang bus ke alam kubur nya geuningan dak dumadak ya, dak dumadak make jeung boga gedong sigrong, padahal di dunya mah ukur nebeng ka batur ngontrak itu teu make usaha heula, engke mah teu make. Dahareun lubak libu inumeun wah gitu lubak libu, pakaian anu ararindah nu istimewa, rencang-rencang nu ngarencangan urang di alam kubur keneh eta teh can nyaritakeun nikmat surga anu sampurna, acan jauh keneh ke surga mah. Ieu mah di alam kubur anu masakna teh nepi ka poe kiamat geus meunang nikmat. Hudang ti kubur dan
anu hudang ti kubur teh cenah caritana mang puluh-puluh ribu tahun eta teh nepi ka proses ahli surga ka surga, ahli neraka ka neraka teh. Tah jalma ieu jalma nu takwa ka Allah waktu di dunyana maranehanana menang akibat-akibat anu wah leuwih hebat, leuwih hade. Kanikmatan wa Allah dipaparinkeun ka jalma nu iman nu takwa di alam kubur khairun jauh leuwih hade tibatan sagala rupa kanikmatan nu aya di muka bumi ieu. Kaindahanana leuwih hade tibatan kaindahan nu aya di muka bumi ieu. Tah beuki ka ditu ka akhirat beuki hade. Beuki istimewa. Beki indah, beki nikmat, beki bunga. Can nyaritakeun surga eta teh acan. Can nyaritakeun surga. Masya Allah. Rupa jalma-jalma nu iman, nu takwa. Najan di dunya na goreng patut. Nu bogoheun ka urang. Engke mah ya asal iman asal takwa di dunia engke mah dirubah ku Allah, dirubah ku Allah Ta'ala. Eta teh memeh nepi ka surga geus rarobah wajahna aya anu seperti panon poe, aya anu seperti bulan, aya anu seperti bentang. Pan teu kaharti di dieu. Siga kumaha eta beungeut seperti panon poe, seperti bulan, seperti bentang. Allah. Dan gimana bakal terjadi, eta teh cenah asup ka surga acan. Seperti dirobahna wujud jalma-jalma anu teu iman, jalma ahli maksiat dirobah kalawan wujud-wujud anu mengerikan, wujud-wujud anu pika geuleuheun, wujud-wujud anu pika rujiteun, wujud-wujud anu bauna leuwih bau tibatan bangke pang bau-bauna. Naudzubillahi min dzalik. Najan ayeuna di dunya kasohor cenah pipina panggeleuwingna. Alat kosmetikna ge puluhan juta gitu kan. Najan salirana gitu kan. Cek urang Sunda mah naon? Lain geuning cek urang Sunda mah pameunteuna oge nya. Irung mancung kungkungan kan, taar teh jamenterangan gitu kan. Halis ngejeler pae. Kan? Pipi ngadaun seureuh gadok nog sapotong. Masya Allah kan. Ya angkeng gitu kan. Bentuk awak siga biola. Tuh, mun mapahlir macan tenangan, masya Allah. Kulit koneng umyang, gitu. Ya, ngaran teu iman teu takwa ka Allah, sing ingat. Kemah dirobah ku Allah wujudna. Jadi wujud nu pang goreng patutna, wujud anu pang rujitna, wujud nu pang bau-bauna. Na'udzubillahi min dzalik. Dihinakeun alamna pinuh ku warna-warni siksaan. Eta teh can nyaritakeun siksa neraka acan. Kasedih, kapeurih itu kan. Kasieun ka keung di alam kubur teh poek. Nyorangan teu bisa panggih jeung kulawarga. Jerit ngagerok kasih A, jerit ngagerok kasih B. Wah nu ngadengi. Nu aya teh orai, nu aya teh langir, lain langir leutik lain, lain orai leutik lain. Nu aya teh wujud-wujud nu pikasieun. Sato-sato garalak anu pikasieun. Nu aya teh seuneu nyereces dina awak. Geningan disebatkeun kullu lahmin nabata minal haram fannar
aula bih, sakur daging nu jadina tina harta haram ya, maka nu paling pantes dawuh Rasul nu ngancik dina eta daging teh seuneu nyereces di jero teh seuneu teh dina tulang seuneuan, dina urat seuneuan, dina daging seuneuan, dina kulit seuneuan, dina bulu seuneuan, dina buuk seuneuan, ya dina kuku seuneuan, pinuh ku seuneu, lain seuneu ti luar, seuneu ti jero. Dabongan waktu di dunya sok ngadahar harta anu haram. Mata kade umat Islam ulah sok kabitaan ku harta anu haram kade. Uli nepi ka wani nipu, nepi ka wani maling, nepi ka wani korupsi, nepi ka wani ngagasab, ngadahar harta haram eta teh. Make harta haram ayeuna suka seuri soteh, ayeuna kedemreng ya, geleber baju kitu baju kieu, ayeuna tunggang sedan, masya Allah tunggang pesawat, ayeuna ngarasa bangga, ngarasa kuring pangbeungharna tapi menang tina haram kede ya. Sing inget, sing percaya ka Rasul, urang mah da bodoh kana alam gaib, urang mah teu nyaho kanu pibakaleun. Tah ai Rasul mah dipasihan terang ku Allah, sing percaya ka utusan Allah. Ceuk Rasul sakur daging nu jadi tina harta nu haram, maka nu pantes, paling pantes ngancik dina eta daging teh naon cenah? Seuneu kadang seuneu. Allah Masya Allah. Sehingga ku ulama didawuhkeun, ku para wali diuningakeun, mimitina jalma nu hayang ditarima amal, mimitina jalma nu hayang caket sareng Allah, mimitina jalma anu hayang dibukakeun panto karaton Allah pikeun manehanana, mimitina jalma nu hayang diijabah doa, mimitina jalma nu hayang diluhurkeun pangkatna, mimitina jalma nu hayang dipika cinta ku Allah, mimitina teh di antarana nyaeta taubat tina sagala rupa dosa, taubat tina sagala rupa kadzaliman kapapada ya. Naon deui mimitina teh? Nyaeta ngaraksa diri tina harta-harta anu haram, malah tina harta-harta anu syubhat. Lamun anu geus kadahar, nu geus didahar diinum, maka kudu diutahkeun deui, kudu diutahkeun we wayahna mau tidak mau. Dimana kungsi ngadahar harta nu haram, najan ukur sacomot saeutik sacomot teh wayahna kudu diutahkeun ku urang. Wah da ieu mah sekian puluh tahun yang lalu wayahna ayeuna jang utahkeun we enak. Ya, naon da abdi mah atuh da unggal poe huap teh tina nu haram, wayahna sing mineng jang unggal poe ngutahkeun niat, ngutahkeun nu haram najan gitu kan. Najan ukur kaluarna mah saeutik gitu kan. Diniatan we diniatan emut dongeng ama Eyang Rene, Eyang Ahmad Zakaria Rende, Mama Eyang Rene radhiyallahu taala anhu uninga sadayana waliullah anu karomahna luar biasa. Mantenna teh guruna Mama Gentur, guruna Mama Sanusi Cantayan Sukabumi, guruna Mbah Mansur, guruna para ulama-ulama anu araragung. Mama Eyang Rene teh saciduh metu saucap nyata waktos ngaos ka Ama Cibaduyut ngawitan masantren di Ama Cibaduyut nuju di Cihapit keneh kan, awitan masantren ya, awitan masantren tiwit lebet ka pasantren saur Ama Rene ku anjeun muningakeun pun bapa ngariwayatkeun, pun bapa ngadongengkeun, dai pun bapa mah ngazamanan, malah pun bapa mah sami deui masantren di Ama Cibaduyut. Nah
saum tingawitan bus ka pasantren teh jang ya saumna teh nepi ka jadi ulama, nepi ka jadi wali, nepi ka pupus. Saumna saum unggal poe ya, disebut saumud dahri. Ai urang mah dahri teh dahar kan. Ya mau saumud dahri saum saneng-neng gitu saumna teh ya. Amarena kitu saurna teh saum ari bobor teh buka puasa teh magrib sacomot cenah engke janari sacomot. Nah sacomot teh teu make nanaon jang, sacomot teh liwet teh teu make nanaon, sareng we wungkul. Oh we engke janari sacomot deui. Tah di mana geus asup sacomot, geus begitu buka puasa geus asup ya. Karena pejit tuluy cenah anjeunna tos nyiapkeun pucuk cau mangala ya, pucuk daun cau mangala tuluy weh asup ka WC ya, tuluy dilogok deui tah diutahkeun deui nu sacomot teh diutahkeun deui niat ngutahkeun sakur nu kungsi kadahar tina harta nu syubhat. Begitu janari sarua kitu am sacomot teh sahur teh tah memeh subuh teh jang dilogok deui dikaluarkeun deui kitu. Pantesan atuh amarene merekel pangkatna ya, dina kaulamaan dina kawalian nyusul sararea amarene mah. Masantren teh tos sarada sepuh amarene teh pasantren teh ya. Nah tapi nyusul sararea kaudah ku amarene. Padahal amarene ngaosna di Eyang Cibaduyut nuju di Cihapi teh 1 tahun. Ditalar kabeh. Fan ilmu nu pokokna heula ditalar sadayana beres tahnya menguasai sakabeh fan anu 12 memahami eta dina jero 1 tahun. Disaur ku ama Cibaduyut teh saur ama Cibaduyut kieu kamarene Ki Ahmad nyebutna teh kitu Ki Ahmad. Nah ari ngaji anu pokok mah sakabeh ulama ngan sakitu. Nah di mana hayang ngalegaan mah ya kaditu kudu ka Mekah kaditu kan, kudu ka Mekah ai pokok mangan sakitu modal ilmu gitu kan. Nah ngan sakitu. Nah lajeng amarene sabada eta anjeunna lajeng mukim heula di Cibabat janten ajengan anom Cibabat teu kantos lami amarene teras we mukim di Mekah. Numutkeun sabalih riwayat mah kengeng 11 tahun di Mekah teh kumargi teu gaduh artos ya. Di Mekah teh anjeunanana peryogi kitab teu gagaleuh aya toko kitab anu mana nu gaduh toko kitab teh ngabolehkeun mutolaah ka saha bae anu rek mutolaah rek beurang rek peuting. Atuh unggal poe jang dan unggal poe teh cicing di dinya we teu beurang nepi ka peuting teh. Di toko kitab teh ditalar, lain ukur mutolaah tapi kitab ditalar. Ya amarene mah lamun nguningakeun dalil teh lain ukur dina kitab anu lain tapi dina kitab anu halaman sakitu jajaran sakitu kieu ieu berebet diuningakeun ku anjeunna jeung jajaran-jajaranna upami diskusi teh kitu sunat eta satoko kitab katalar kabeh amarene teh kitu. Dugi ka sohor di Mekah teh ya amarene teh. Sohor di Mekah. Dugi ka Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, ya rektor dari universitas di Mekah sebagai guru besar dina berbagai fan keilmuan terutami dina ilmu hadis gaduh gelar nage musnidud dunya.
Anjeunna mah gaduh sanadna ge sanad sadunya. Gelarna ge kitu. Jarang ahli hadis anu gelarna musnidud dunya. Biasa dihitung ku jari. Tah Syekh Yasin Padang ti Indonesia nu mukim di Mekah ya. Mantena gelarna kitu. Waktos pun lanceuk ya. Pun lanceuk nyaeta Mama Ajengan Muniran, Kang Ajengan Muniran putrana Raka pun bapak, putra pun uwa Mama Aceng. Baheula waktos ka Mekah saurna. Tepang sareng Syekh Yasin. Lajeng naros kapun lanceuk teh ya. Di mana dengan lembur di mana uningakeun ya di Bandung. Lajeng we ngadongengkeun Syekh Yasin teh saur Syekh Yasin baheula saurna teh. Aya ulama baheula di Bandung. Dua ulama eta mah sohor tiasa ngaosna jeung deui sohor karomahna mati doana. Hiji cenah Syekh Muhammad Zarkashi nyaeta ama Cibaduyut. Kadua cenah Syekh Ahmad Zakaria nyaeta Amarene. Nah, eta mah sohor. Sohor eta mah karomahna sohor. Malah Amarene mah sohor gagahna. Dan sohor gagahna Amarene. Nah, Amarene mah pan beh ditu teh masana beh ditu. Amarene mah salah sawios guruna di Mekah teh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Salah sawios guru Amarene tadi Mekah. Ya. Anu ngarang Sarah Jurumiyah teh. Ya, sapalihna karanganana. Oge salah sawios guru Amarene nyaeta Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Oh, ulama-ulama anu kaliber ya. Internasional. Yo, sah anu teu uninga ka Said Ahmad Zaini Dahlan, sah anu teu uninga ka Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sah atuh. Tah eta teh sapalihna guruna ama Eyang Rene. Tah dongeng ama Rene dugi ka nerekelna, gancang nerekelna, dugi ka nyusul anu sajajar sareng anjeunana kan. Nah, kitu teh mimitina teh. Yang kitu mimitina teh unggal poe puasa di mana buka ukur sacomot gitu kan sangungkul nah geus kitu di kumaha dilogok deui diutahkeun deui engke janari kitu deui kan geus ngadenge ayeuna di zaman urang aya santri nu kitu paingan atuh urang teu diijabah wae nya. Hari itu mah pantes geningan ya pantes teterekelanana teh ya karena pangkat anu luhur pantes. Masya Allah tabarakallah geus tah ya mengkol heula ngoskeun manakib Eyang Rene sabab ti dieu caket ka Amarene nya sahibul wilayah Amarene tuh seueur anu sanad keilmuan nyambung ke Amarene gitu seueuh. Tah ari nguningakeun manakibna jalmi anu soleh komo ulama komo wali eta teh matak turun hujan rahmat ya Allah. Tuh wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu. Nalika disebut-sebut jalmi nu soleh maka terus murubut ya hujan rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala anu ku ieu rahmat dosa urang bisa dihampura kabeh anu ku ieu rahmat amal urang bisa diterima kabeh anu ku ieu rahmat doa urang bisa diijabah ku Allah ya ku ieu rahmat teh mengkol heula saeutik ngadongeng nya tah ya geus balik deui kanu tadi nyaritakeun anugerah nu tohaga pikeun jalma anu mukmin nu iman pikeun jalma anu Islam ladang iman ladang Islam ya ku Allah dipaparinan kanikmatan anu abadi dipaparinan pangkat anu kalintang agungna anu abadi nu eueuh pensiunanana nya teu aya
Di dunia masa luhur-luhur pangkatna oge paling lila sabaraha tahun? 5 tahun. Ayeuna meureun lurah namahan ayeuna mah sabaraha tahun kepala desa? Hah? 8. Ayeuna namahan 8 gitu 8 tahun. Tah ieu eta mah pangkat di dunia. Ya, tapi pangkat jalma anu iman, anu takwa ka Allah taala pangkatna teh nya pensiunanana. Daya. Gajihna eureuna. Dan oge gajihna tuluy Masya Allah, dan nambahan lebih hade beki ditu teh beki hade khairun nikmat nu aya di alam kubur khairun minad dunya, nikmat anu aya engke sabada hudang ti kubur dina poe kiamah khairun dan min alamil barzakh, tibatan nikmat nu katarima di alam barzakh, kayak nikmat di surga tah gitu kan, khairun mimma qablah. Nikmat di surga lebih hade tibatan nikmat anu samemehna. Nah, sampurnana nikmat di mana? Di surga. Abadi di surga. Moga-moga urang sing menang eta sadayana. Naon pangna boya rek ngadongeng ieu kieu sabenerna mah. Boya teh rek mere naon peringatan ka sararea, pepeling ka sararea, bisi poho kana sabab musabab, bisi poho kana cukang lantaran. Ya, cukang lantaran jalma boga iman boga takwa teh bisa hayang apal 2 golongan. Hiji cukang lantaran teh adalah para rasul, wabil khusus Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kedua cukang lantaran teh para ulama gitu. Urang moal nyaho ka Allah, moal nyaho kana cara kumaula ka Allah, moal nyaho kana cara ngaraih ridho Allah, cinta Allah, pangampura Allah, pituduh pitulung Allah, ijabah ti Allah. Urang moal nyaho cara ngaraih kana kasalamatan, kabagjaan, kemuliaan, keuntungan nu abadi nu hakiki. Angin urang kenging heula ajaran lewat para ulama. Ilmu Allah ngan ku Allah teh henteu langsung dibikin ka urang. Henteu urang teh diparentah ku Allah kudu neangan ilmu Allah ngalangkungan saha ulama. Sabab para rasul ku Allah ditakdirkeun aya wafatna. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kalayan ulas asihna Allah sabada para rasulna ku Allah ta'ala dialihkan alamna ka alam barzah, nanging Allah subhanahu wa ta'ala ngawujudkan pewaris-pewarisna para rasul nyaeta para ulama. Mata kurang sing bunga ku diciptakeunana ulama di alam dunia ieu ku Allah. Urang sing bunga, urang dipenakeun ku Allah sareng ulama. Urang sing bunga, urang dihadirkeun ku Allah dina gempanganana para ulama. Urang sing bunga ku Allah ditakdirkeun make jeung bisa ngaji ilmu Allah ngalangkungan ulama. Masya Allah bisa nutup wajahna ulama, bisa sasalaman jeung ulama. Iya ulama teh jelema biasa tapi luar biasa. Ulama teh jelema biasa tapi luar biasa. Di antara keluar biasaan anak sakabeh manusia jeung bangsa jin moal aya nu bisa asup ke surga, moal aya nu bisa salamet tina neraka lamun teu ngalap ilmu Allah ngalangkungan ulama. Kabeh bakal jadi ahli neraka. Tak kitu hargana ulama aya henteu
anu pengaruhna seperti kitu lianti para rasul jeung para ulama aya daya. Wah aya moal tah ieu nu dihaolan teh salah sawios ulama-ulama Allah teh. Tah ieu nu dihaolan teh ya nyaeta salah sawios anu ku Allah didamel cukang lantaran kasalametan kabagjaan kamuliaan sakabeh manusia jeung bangsa jin tidunya nepi ka surga. Aya ulama teh ieu ulama. Ya ulama teh mata kurang penting ya ngayakeun haulna ulama penting urang teh ya ngariung sapertos kieu miemut kana keagungan kaluhungan jeung kana sagala jasa-jasana ulama. Urang teh penting, ieu penting nu can nyaraho kudu sina nyaraho anak-anak urang sina nyaraho kumaha ari kedudukan ulama, kumaha ari posisi ulama boh di dunia boh di akhirat. Ulama teh jelema biasa ngan luar biasa ieu. Cek nyaho. Ya. Lamun eueuh ulama kumaha sok pangbayangkeun ayeuna kumaha jelema make bisa nyaho ka Allah, make bisa nyaho jalan ka surga. Mun eueuh ulama cing sok. Loba jelema di alam dunia boga peran-peran penting, boga peran-peran manfaat keur nu sejena, tapi moal nepi kana peranna ulama. Ya. Taya teh batur nu nyieun kaen, anu nyieun streaming, nu nyieun alat komunikasi, alat naon deui transportasi, alat itu alat ieu teh manfaat ieu teh. Manfaat ieu teh. Peran jalma-jalma ieu teh manfaat, tapi moal nepi ya ka ulama mah. Moal nepi najan teu mere duit ulama mah. Ya, najan teu mangnyeunkeun naon bae gitu kan. Fasilitas dina kahirupan. Ulama mah teu bisa nyieun mobil, teu bisa nyieun HP. Ngagunakeun HP ge gaptek, ulama mah loba nu gaptek. Termasuk buya gaptek buya ge. Mantak buya nyieun tim IT khusus gitu kan. Kalau sabab beda gaptek buya mah. Tapi tong dianggap ya ulama ieu teh jasana rendah, malah disaruakeun ge ulah jeung anu berjasa besar geus ngawujudkeun warna-warni fasilitas di muka bumi ieu nu dialap manfaat ku sakabeh jelma ku sato hewan. Ya tetap ulama mah najan teu mere dunya tapi ulama mah mere kabagjaan kamuliaan kauntungan nu abadi jeung hakiki nepi ka surga nu eueuh eureuna ta eta jasa ulama. Kahartos henteu? Kahartos teh ya. Bejakeun ka anak-anak urang. Bejakeun. Mata kurang sing rajin ngaji ka ulama, sing rajin ngariung jeung ulama, anak-anak kurang pasantrenkeun ka ulama. Pinuhan dada urang ku cinta jeung ku ngagungkeun ka ulama. Pinuhan ku kasono ka ulama. Ye netep pamanteu ulama mah matak ngahancurkeun ngaleburkeun dosa nu aya dina diri urang. Netep karena pamanteu ulama mah ieu matak diganjar ku Allah, tuluy diganjar. Netep pamanteu eta teh amal soleh. Netep pamanteu ulama cenah nu netepna diganjar teh mangrupakeun amal soleh salianti ningali kana tulisan Quran kan termasuk ilmu-ilmu Allah nya tah nu berkaitan jeung Quran teh teu. Termasuk oge ningali bangunan Ka'bah oge cenah nu matak diganjar teh ninggal kana pamenteuna ulama. Dugi ka kujungjunan alam oge itu kan disarupakeun gitu kan ka rasul ka nabi ulama teh. Sehingga aya keterangan sajalma nu jarah ka ulama rasul ya itu kan.
eta kaya-kaya jarah ka kami cenah. Saya jalma nu sasalaman jeung ulama, kaya-kaya sasalaman jeung kami, asa galau we. Anu berkaitan jeung ulama, kaya-kaya berkaitan jeung Rasul. Mun milu berjuang di jalan Allah sareng ulama, kaya-kaya sahabat baheula nu ngiring berjuang sareng Rasul gitu. Rek ngorbankeun harta, rek ngorbankeun tanaga, rek ngorbankeun naon bae, matak mun urang hayang boga ganjaran nu tohaga seperti ganjaranana itu kan jalma-jalma nu berjuang sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengpeng loba keneh ulama, sok milu berjuang jeung ulama, sok jadi donatur kayaknya, sok ayeuna teu boga duit mah milu-milu gawe atuh. Bisi ulama butuh pondok, bisi ulama butuh ngabangun, butuh tanaga, miluan jadi banser atau kayaknya jadi patwal atau kayaknya gitu ka ulama mah naon we miluan kan kahartos henteu tong lebar ya, tong lebar, tong goreng sangka ka ulama, mun urang mere sararea ka ulama atau ulama teh beunghar, ya ulama mah mikiran kasalametan aranjeun jeung anak incu aranjeun di dunia nepi ka akhirat, mikiran anak batur ulama mah. Pan anjeun geuningan ku anak sorangan ge geus embung karieuhan. Lain kitu? Tari ulama di pasantren ngawuruk anak saha? Anak saha? Anak sia. Gitu. Cing ngadidik anak saha? Ngadoa-doakeun anak saha? Cing sok-sok pikiran lamun nyeun pondok keur saha? Da moal aya ulama dina hatena nyeun pondok teh keur kuring deuk di bawah pae moal ieu moal dan cinget kabehana ge keur nyalametkeun batur, kabehana ge keur ngurus batur, keur ngabagjakeun batur, keur ngaluhurkeun darajat batur. Tak itu ulama nepi ka ulama mah ridho dicaci dimaki ku masyarakat, ridho dipikangewa ku masyarakat, ridho dimusuhan ku masyarakat. Jeung teuing moal aya ulama nu punung moal aya. Geus ngadenge aya ulama punung. Moal ieu moal aya. Moal aya terus ulama mah teu eureun najan digorengkeun ku masyarakat oge. Kan kitu tah. Nganteng teuingeun we eta masyarakatnya make goreng ka ulama. Ulama rek naon atuh? Da gawe ulama, pengorbanan ulama mah dah nyalametkeun batur atuh. Ngabagjakeun batur, ngaluhurkeun darajat batur, tapi bari eueuh pamrih teu hayang dibere ku batur henteu. Kahartos henteu? Jelas henteu? Tah kitu. Alhamdulillah di dieu panggersana mama Sohibul Haul, alhamdulillah ya. Ayeuna diteraskeun alhamdulillah ku pala putrana, alhamdulillah ku mantu-mantuna diteraskeun di pasantren Nurul Iman di teh. Muga-muga ieu sing langkung nyebar, sing langkung berkah, sing langkung manfaat, cahayana itu pasantren moga-moga sing nyaangan dada-dada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakeun ku buya, didoakeun oge, doakeun ku sararea, dukung ku sararea naon kaperluanana ieu teh di pasantren ieu teh demi urang jeung anak incu urang jeung masyarakat bararagja di dunia jeung di akhirat. Bisi perlu tanah sok rurubungan sararea, bisi perlu bangunan sok rurubungan sararea, bisi perlu tanaga ayo gitu kan, miluan ieu urang teh sarua jeung berjuang jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing yakin engke teh bakal dihijikeun kakelek kasangkeh ku para ulama. Najan ilmu urang
ya ukur sakeprul najan amal urang kurat karetnya insya Allah urang bakal bisa ngariung jeung para ulama di mana urang gitu kan daek berjuang di jalan Allah sareng para ulama di mana urang daek ngaji ka ulama tuh anak-anak urang incu-incu urang sina jadi murid-muridna ulama sina menang cahaya ilmu Allah ti para ulama buru-buru gera pasantrenkeun anak-anak urang buru-buru memeh maot sing rajin ngaji heula ka ulama pangbagja-bagjana jelema bisa hayang apal garapan hirupna nu matak ngabagjakeun sakabeh jelema aya 3 garapan hiji garapan hirupna teh rajin ngaji ka ulama nya 2 garapan hirup teh rajin ngamalkeun ilmu anu menang ngawurukan ulama teh 3 garapan hirup teh rajin nyebarkeun ilmu Allah teh anu menang ti ulama teh eta garapan hirup anu pangagung-agungna ari maut nu disebut husnul khotimah anu pangagung-agungna teh anu biasa anu 3 maut keur resep nyiar ilmu ya kan maut keur amal soleh maut keur nyebarkeun ilmu sakitu lain keur samutut ku sangu lain keur samutut ku sate lain keur mejehna loba duit usaha keur maju malah jabatan dunia jadi orang nomor 1 tuluy maut lain eta husnul khotimah mah lain eta tapi husnul khotimah mah ya keur mejehna rajin ngaji maut atawa keur rajin amal maut atawa kerajin ngawurukan nyebarkeun ilmu Allah kanu sejen maut eta maut nupang agung-agung dan nupang indah-indah nah kitu kasarareanya geus heula sakitu tong loba teuing sakitu ge geus loba teuing ya saking lobana da eta we sirah teh teu kuateun cegatkeun kitu ngaleh deui saking naon saking loba eta teh nu asupna teh berat teh tah gitu moga-moga we kalimat teh sing manfaat sing barokah keur sararea atuh dosa urang moga-moga sing dihampura ku Allah sagala aib urang sing ditutupan ku Allah di dunia rauh di akhirat sagala cita-cita urang nu hade di mungguh Allah sing diijabah ku Allah sing dijauhkeun tina sagala rupa kaonan lahir batin dunia akhirat nah kitunya salajengna sateu acan ditutup ku salam terakhir buya rek ngahaturanan ka sadaya dulur-dulur muslimin muslimat di mana bae ayana insyaallah di pasantren Asyifa wal Mahmudiyah Sumedang ya Pamulihan Sumedang bade muludan akbar anu waktosna kaping 7 September enjing dinten Ahad tingawitan jam 7 dugi kalohor kaping sabaraha 7 September ayeuna caket ya dihaturanan linggih sadayana ya moga-moga we sing Paranyang Yuswa digampilkeun sagala rupi urusan anak Allah tah sakitu anu kapihatur hapunten ka keluarga besar Sohibul Haul puya moal ka bumi deui bade langsung wae wadanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.